pendidikan ngarasakeun ayana Allah teh di pondok pesantren. Nu mantak untung gede lamun aya jelema anakna hayang pesantren. Geus tambah untung dan lain lalagaan. Keuntunganana sakumaha hadis anu tadi dijelaskeun ku Habib, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafawi wa waladin sholihin yadullah. Urang boga anak pesantren bisa ngaji nyana salat tahajud sholawat sodako bapana geus jadi tulang belulang di jero kuburan tapi ngocor ti waladin sholih. Masya Allah nyana langsung ieu tiis amat dikiriman sa anak korena anak ieu tahajud sodako. Masya Allah nikmat jelema boga anak naik pesantren geus bakal salamet bapana ge bakal salamet bapana. Tapi lamun anakna terus main gapleh bae cak bapana ieu panas terus-terusan ieu panas kisah aya barang ditempuh anakna wo nyampe kemana sih tolol nyampe. Iya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, teangan ku urang pendidikan anu bisa ngagairahkeun ibadah dunia bakal ditinggalkeun ku urang. Urang geus loba contoh ku ari nu ngora keneh lurah tatang ngora keneh maot, lurah ebreg ngora keneh maot, lurah majen ngora keneh maot, nu lain lurah ambalayah nu pae nu keur mejena resep jasa kana dunia pae ditinggalkeun. Tapi lamun santri keur mejena ngaji pae beuh disambut ku bidadari. Oh my God. Ya Allah. Ya santri mah ya santri ya. Santri kadeleuna luca lece padahal keur ditongton ku bidadari. Walah. Coba da lain dargasa lain santri tolol. Hasudnya mah ka santri. Ye, bidadari kikiran wae ya Allah. Udin. Ditonton dia teh ku bidadari. Aduh. Aja si Pendi kadinya nyamperkeun ka santri. Bidadari ge silih toel. Itu saha? Itu mah jalain santri caknya itu mah. Cak nu saurang deui jang siapa itu hayang aing. Nyala ngarobrol di sorga. Boh aing mah caknya aing mah hangge ka santri. Masya Allah. Nu lain santri diasingkeun. Kan aya bidadari nu pangjore-jorena geus kajeun jak aing. Ya Allah ya Rabb.